manis biar gerimis banyak. Kita ukurkan. Kita turun. Biasa hujanan gerimis manis. Gerimis manis aja. Sehat? Alhamdulillah, semoga. Sehat. Mah, cager. Alhamdulillah, itu ayo nak mah. Alhamdulillah. Ayo mangga. Ayo. Orang hutan. Tadi dia Sukante yang datang. Oh, aku dah hujan. Aya gerimis. Diraha petani soksian ku gerimis. Itu ari patani mah. Kayak corona pas. Nya artu waktu darek itu gerimis mah atuh bernua. Emang biasa lagi kan muah. Nya. Yeay. Tapi kan ari hujan mah teu aya bumbuna. Oh, sekalian yang saya hujan. Emang orang kasebut ngisikan menang tim mana? Tah gitu. Siap. Cekrek. Oke. Laporan. Lejar. Foto ibu di kaki gote. Ajan teuing gote oke aya nyawaan. Aya nyawaan. Kasih ibu mun dicueutkeun aya nyawa. Lamun keur gote nyawaan ririwa. Aing sieun meureun lalakana teh. Nya Pak Asmar. Siap, Dewa. Itu suka teh dahar teh ngabarak. Aduh kurang teh kitu. Kurang makan. Siap. Oh, Siap. enak ya. Ma. Ieu saung ulah ngan ku teh bangsa gede met. Siap. Kudu sagede mot gitu. Siap. Tah kita tanggal 28 aya pawapres saungna urang sagede mot. Nah, itu. Kumaha Ukuran 8/12. Kan imah tanah Perum ke tanah urang we ngan. siap nu urang emang lain nu urang. Osok kamu mulai tara. Tara kacang aing ngomong urang. Ari di tempat kieu mah. Ngomong urang. Kampina cenah batur. Hanya ngatur aku. Beres tinganan. Lamun nu urang saung eueuh kasebutkeunna kentengna omean. Saung bocor beneran benernya. Gitu atuh. Iya mah kalah mararakeun ah. Hubunganna we iya Kumaha tah? Iya anu. Urang guys. Urang cenah oge. Lakunan atuh abah ieu eueuh pakunya di imah teh mah paku hiji ewang apa cenah nu urang. Nu urang lain anu kuring kitu meureun. Ieu teh pan hayang warungan ieu tempat aya meja kitu teh warungan. Heeh, terus Hubung beku. heeh. Ya diantep. Lain diantep kudu nama dimumule ku abah teh. Ieu Besaran. lain di besaran ieu eueuh itu kenteng hiji mawa di imah hiji. Eueuh kasebutkeun paku bener teh? Heeh, atuh imah jadi kasebutkeun urang numpang. Entong kapan gotong royong sauyunan. Bener teh? Bila mana Kumaha tah bila mana aya ya? rapat kieu teh Bu ari saung badag mah berarti 8/12. Wah. Luasa. Tangkena dipake ngawararung dipake bobogohan mah. Iya, oke dicageut. Pakai lalacur sia teh teh. Halus lacur mah. Halus lacur mah. Halus. Geuning? Ya. Halus tapi aya gorengna. Naon tah gorengna? Nyatu elat imah ngucur. Anjir. Lacur teh. Atuh elat Imah ngucur. tah eta. Lacur. Balah lacur. Bener ieu mah ya. Amankeun nu kieu hiji. Abadikeun mun bisa museumkeun. Biasa nih lalangan teh. Ayo urang ngawitan. Oke, siap. Hampura we Bu. Hayang Heureuy. serius dah ampunaeun. Kitu na ge dalam seperti na teh kitu lain abah. Ayo mah. Ayo rek kiluan moal. Kamari panen teh. Alhamdulillah menang 4 karung. Oh, dijual. Dijual we da kulontan di desa teh sakarung teh kitunya. Sanguna teh seperti biasa deui nu jual. Sanguna seperti biasa deui. Nya mah olok deui seperti biasa kumaha. Oh, atuh teh tenang ngaranna kitu teh. Parena teh Parena. air tanya. Bulan ponok. Bulan pondok naon ngaranna besta? Waduh atuh. Ai abah. Mana eta bidina? Oh, sabah mah pamerekan ya. Dia lain pamer kitu. Ari abah teu apal bibit paingan atuh budak teu apal jeje acan abah mah. Nya kadang-kadang Ka bibit eta oge teu apal. Atuh tanyakeun bibit teh. bibitna teh Kumaha tah? bijina teh nya teh pondok, Pondok, buleud gitu. bulet sigaraon. Aju kaleki ya mah henteu aja teh kaleki. Kebiasaan siga kitu mah. Kebiasaan siga kitu. Henteu nya eta pukul. Maralot. Beas Ngaranna sanggungna kitu teh teh IR lain. IR mah aya mending kan panjang IR mah Oh, sebutkeun IR panjang. PUTW teh mah panjang. PUTW. Ieu mah Baru deh pondok ini rada gede gitu. Ari rasana kumaha?
Nyata haneut kana oge gitu. Nah, itu na eta yang dikos bias deui kan. Tapi aya dijual menang sabaraha? Aku tibang 80 kilo dijual. Menang sabaraha pe duitna? Para 380. Alhamdulillah atuh sakitu oge nya. Da meureunan bibit dibere. Nah, nya kitu Terus eta diberenya, pupuk diberenya. Aya. Nya, tapi di awur-awurnya gitu nyeun teu ieu tentunya jadi imbang jeung kecapet teh, Bang. Imbang jeung kecapet teh. Henteu. Entahnya. Henteu. Gini kunaon? Nyati menyacar sampaikan ke langsung nanemnya sabulan. Sabulan. Ya, Terus hasilnya ngan kurti bang 380. jadi untuk ngimbang. Menyang boro-boro. Terus apa yang sabaraha atuh? Yang sabaraha? Ye, nya dikesakeun ku Allah sakitu nya adalah aral kumaha. Gitu, tapi eta ngajual eta eker deui mama ya keneh. Nya eta puguhan ngarah dicaritakeun ya ngajual pare meuli beas. Ngajual pare. Halus. Ai dahar mah yang nukulan. Tah kitu. Terus eta dijual ka batur. Abah pinter lalakonna teh. Ya atuh kerja. Sarua jeung jual baju meuli aja. Boros ya malah geus-anggeus ah. Ayo berubah. Hareula, Pak. Nah, Papa juga mau ke sabaraha, Je? Alhamdulillah opat. Anu bener sia, Bak. Jagur sia ku aing sia. Oi wae. Ya grup aki-aki ya. Ya. Bener. Astagfirullahaladzim. Pamajikanna opat. Kahiji orang mana? Pamajikan mah hiji. Itu ngan pada jadi pindah tempat teh gitu. Apa majikan? Nya jadi balik. Oh, kahiji orang mana? Urang dieu. Kadua? Ti dieu keneh. Tilu? Ti dieu. Opat? Urang dieu keneh, urang Ciapot keneh. Tapi aya keneh eta tempat potongan. Nya aya gitu. Aya. Jadi loba-loba ting mamajikan mah gitu nya buka bawe loba ti itu teu kuat cangkeng. Cas dan aing. Akhirnya harus tunjuk. Ayo berubah kan. Ayo. Rampun aing lalakonna teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali dengan para petani di wilayah Desa Ciparung Sari yang insya Allah semuanya sudah. Assalamualaikum. Anjir, sekarang geus paralih boteng. Ngarangun teh. Geus membolok encan. Naon di mana? X note. Obat trik. Cangkureun daun johar cenah saurang Bu Haji. Kunaon? Cangkureun daun johar cenah. Cangkureun daun dahar. Ye, nyata eta mah nya lalakonna teh. Ari ye jeung naon daun? Itu aya. Ngampar, hayu urang ngampar. Ya, kumargi aya rada gerimis. Tah babadan tenan urang bade di dieu tanapi bade di ditu calik. Bade mam heula. Atanapi bade diskusi heula. Diskusi heula. Aduh, da geus mamuluk saya di isi. Kalau teh nungguan ibu cenah. Kada kopi lah hayang. Aya. Sip. X note. Kumaha dia? Kopi gudai. Kopi gudai. Urang hayang luak da. Luak dia, kue luak dia. Tapi kan urang nu gorowok tari, aya gorowok teh ka Jakarta teh. Urang hayang di dieu nya cekap keur kitu kan. Ternyata orang dieu teh semangat. Sakali deui aku bangga menjadi petani. Nah kitu tah aya. Tong katinggali candahar atuh. Dasar wae candahar mah urang ge candahar. Ah jadi imah teh cukup kosongan beuteung di dieu dahar mah barengan. Nah, hari ini saya ingin menegaskan kembali. Jadi semua komponen masyarakat khususnya sekali lagi kenapa saya menginginkan bahwa tanah ataupun juga dari perhutani itu bisa lebih produktif dari seperti biasanya dengan bimbingan daripada tadi yang ahli dan profesional. Kenapa melibatkan tadi insinyur pertanian anu diayakeun? Tah lamun abah sorangan wae mah tadi cukurang oge teu ngahasilkeun naon. Kan sakitu jeung bari cenah biasa ge muluk. Beas teh barulah leutik geus cenah dijual. Heuh ada batur mah merenankeun bae ada beas goreng oge aya manehna tukeran jeung beas alus. Nah nya kumari kitu abdi nyuhunkeun. Ayeuna nu dihoyongkeun geus hadir kabeh ya nya, geus dikabulkeun ya. Amin. Geus dikabulkeun. Ukur anjing bak kakak. Oh gitu. Nya urang teh. Nah artinya bahwa tinggawitan anjing, ya tinggawitan anjing
Wayahna Bapak Penyuluh di Pertanian dan juga hadir di sini segenap yang hadir dinas, mohon sama-sama kerjasama Pak Kapolsek. Wayahna infokan ke Pak Kapolsek tentang tadi infrastruktur jalan anu goreng. Pasti kalau misalnya sudah RI 2 hadir ini akan dibereskan semuanya. Ya. Itu akan dibereskan semuanya. Amin. Nanti dialog di sini ada perwakilan dari 3 orang yang akan nanti menyampaikan bagaimana ketahanan ini harus dilakukan. Sekali lagi, COVID-19 hiji-hijina harus bisa bertahan di wati petani. Benar. Kaum buruh geus kajararit bahkan loba nu stres. Petani mah dahar teu dahar alhamdulillah. Hasil teu hasil alhamdulillah. Ayeuna aya duit teu duit alhamdulillah. Minyak goreng mahal murah alhamdulillah. Eta teh ngajarna. Pemerintah oge sategara belah minyak kalapa, urang teh dateng ngaradat atuh ka pemerintah teh. Da pemerintah oge sugan minyak kalapa sok lalieur tara. Langsung beda-beda mata penyakit teh barareda. Ayo jor penyakit aya nu naon. Tak kulantaran hakaneun anu teu sesuai jeung beuteung urang. Maksa-maksakeun urang mah panan urang dieu. Sababayangkeun hayang memaksakeun bener teh bah. Sagala hayang oge hayang di karetaan, hayang di jaketan. Da hayang manganah lagi dikurungui di beuleum. Ayeuna mah hayang teh di jaketan refleksikan cenah gitu. Japanya? Tah kitu. Tah kumaha kitu abdi ngajak di dia sadayana sekali lagi para petani yang akan nanti menggarap mudah-mudahan diparamkan sehat sadayana. Sok persentase petani mah anu sok buru atau sok kuli anu sok panasan wae jarak anu sabutna anak anu Covid. Paling oke pajak teh bisul. Kararatel budung. Lain cangkul. Larombehan. Sarua. Gitu. Ayeuna we abah teh tinggal mamakeun kitu da bare teman-teman make kos kitu acan. Tara kasuranya. Kasura saeutik dipacok orage urang mah carageur keneh. Ari batu dipacok orage teh bikin kamiliaran pada bakana teh. Tah, kumari kitu. Sakali deui urang sambut kebijakan pemerintah ieu. Jadi urang selaku tuan rumah kita ya. Di Jawa Barat mau diayakeun deui Pak. Dengan di Purwakarta doang pilot project anda disebut oke. Itu mata kurang kunaon tadi sing ka HD kasebatkeun ayeuna. Hayu da lain Pak Ade. Sanes kamu Pak Asper, sanes. Sok, ayeuna nu kamari anu mere jago ka Pak Asper aya teu? Alhamdulillah aya Bu. Aya? Aya Bu, tapi ini Asper teh mere urang. sedikit. Sedikit bandeng gitu. Aya. Alhamdulillah aya Bu. Aya Bu. Aya ada yang aya Pak Asper. Balager petani di dia mah. Balager. Atuh dah. Meureun deui saeutik. Meureun deui saeutik petani naon. Balager. Tanya kamu tiadi kamu sama kami sekarang. Ya, Bapak eraeun. Era ku bagian nage. Era sebut bagian nage. Era teu merena. Era teu merena, Pak. Nya. Kitu meureun. Sakitu meureun eta tah. Hampura dina ayeuna momen ayeuna urang sakredit kerja sama kerja ya. Sekali lagi kita bangga menjadi petani. Kita bangga menjadi petani. Itu ulah tepikeun ka lain. Beda pakaian kieu pabrik saragaman cenah kitunya lalakona teh ajadikeun era entong bah. Urang mah kudu percaya diri ya. Bener. Hiji abah jarang ka dokternya. Taraknya. Jangan teu wau dokter ge cenah penting sehat. Oh, cas. Jadi teu wau jeung dokter ge penting Sehat. Oh, udah jagoan. Abah geus dipacok we Can? Can. Oh, empang jagoan berarti abah bukan jagoan Can. Oke. Abah geus kasura Can. Can jagoan dewe tah. Geus lah aing pokona mah eleh ku abah. Urang mah tibang make sena saeutik ke anu kitu kos. Aduh. Aing kasalona ge beak 500.000. Itu lalakona teh lah. Tibang teu make sena tapi abah mah bener jagoan. Aji bah. Ayo masalah duit ta Bu, ari ieu mah teu gaduh, jangan kol kasura. Ada urang mah kasura teh antara-antara. Nah, antara tuh abah meneh heueuy itu tingali. Lampona ka tempo. Jagoan kena babur sabaraha bah? Umur sabaraha? Genep naon?
namanya teruing. Jo. Ijo kena pulang teh cenah Pak. Gelapan lima Pak Kuna gelapan lima. Oh, can mikir huntu-huntu acan. Tadi abis sakitu, tambah kemantawis. Mangga Pak Aspar bikin anu pasti.